Jabiti eta raja ngumumkeun deui ka sakabeh pongawa, ieu ulah aya hiji istri anu kakantun. Sanajan aya nu kakantun, tugas ieu pongawa kudu operasi ka unggal nagara beusi aya hiji istri anu kakantun. Jeung aya hukumanana. Jadi jelas eta sadayana pada dongkap eta istri ku hoyong kapilih, kahijina hoyong kapilih, kaduana sieun kana hukuman. Kabeh berangkat mungkin anu teu diajak sama sekali ditolak ku inung terena. Sedengkeun teu meunang aya nu kaliwat. Tapi sanajan kaliwat tetep engke di akhir bakal aya nu operasi. Tetep eta selop dibawa ka unggal imah. Bis aya hiji babu tinggalin sebab itu pilih bulu. Teu pilih bulu, nu kumaha macem teu pilih. Awon teh jalmi teu pilih. Nu penting ieu ngajalan selop. Anu insyaallah di mana lebet eta sampeanana kana eta selop jelas jadi permeswari eta Raden Anu. Nu metak pirang-pirang, nu leutik di bareuhan, nu gede di pencetan. Akhirna pagawe raja nu aya di negara Banyuresmi siap-siap sadayana. Atuh lain sakedik eta pada melat. Mangga we ratusan ribu eta parawan ieu selop diajar-ajarkeun mangga we. Anu teu kinten kacida repot. Anu akhirna kumaha pala sadere ninggang ka angrum ieu teh selop mani dibelel-belelkeun tetep teu majeuhna. Sama sakali teu majeuhna. Lantaran teu majeuhna putus asa sadayana mah pada bingung. Tapi dalah kitu dikumahakeun ieu teh angrum dinasehat bae ku bapana. Gelis sobar be. Kapan keur waktu pemilihan eta ge dangdos atawa kagelisan, geuning buktina mah teu aya nu ditika. Sanajan eta nu geulis mawa kareta emas ge pan teu ditikah geuning. Atuh ayeuna ge jigana kitu deui bae, eta mah itung-itung upahan angrum. Tah maka kusabab kitu, kulantaran ratusan jelema anu parantos ngajaran kana eta kelom teu tiasa lebet. Aya anu sreg, aya nu gomblang. Jadi susah, teu aya nu pas sama sekali. Tah ieu teh usaha Raden Sumantri Adiningrat kanu jadi anak tere. Anu geus sakitu poharana boh tanaga, boh pikiran. Pokona sagala-gala korban. Geus lain Sumantri Adiningrat bae, sadayana anu kagungan putra istri kulantaran ngiring saembara oge sieun kana hukuman nya bararangkat. Meureun sapalihna aya oge anu teu barangkat. Ta anu akhirna diasrek ka unggal nagara, ka unggal poloksok, ka unggal kampung, ka unggal padusunan. Teu leh eta teu aya nu cekap kana eta kelom Gusti nu agung ieu teh kumaha? Geus leuseuh sakabeh bala tentara, geus leuseuh sakabeh pongawa, geus leuseuh sakabeh pala menteri. Tah dilabah dinya malah hiji menteri keur seuseurean bingung malum asruk-asrukan kaleuweung. Aya hiji jalma keur nagong. Biasana di kota meureun eta si pongawa pagawe raja teh ai aprak-aprakan kaleuweung. Barang ditaros mang mamang teh saha kaslan. Kunaon ieu nagog teu sacalanan teu sabaju. Cenah Den.
Mamang teh kabingungan ku sebab mamang teh bodoh, geus mamang bodoh teh cilaka ku kabodohan mama. Kunaon mamang riwayatna? Mamang teh jalmi susah, beuki susah. Aya uncal cenah bieu teh Den. Ai kaos mamang dibuka, disampaikeun kana uncal. Ku bungah-bungahna cenah bapa teh meunang uncal. Nah, ai dereg-deg teh kabur. Atuh uncal teh mamawa kaos mamang. Diudag atuh da teu kaudag. Ai raraosan mamang ku ngeunaheun asa jiga ku eta teh kasto. Tuluy kieu mamang teh. Lantaran uncal teu beunang kapaksa bapa teh manggih liang lanak. Ieu liang lanak teh jadi dua, aya lawangna ti belah ditu ti belah dieu. Lantaran sieun kaluar kapaksa ku mamang calana dibuka dipake nyocokan. Atuh dirojok cenah ku bapa tina liangmu ieu atuh sebrut teh ka ditu. Atuh calana ka bawah ku lanak. Tah jadi mamang teh bisa balik. Lumetak pa hirup teh ulah bodoh. Geus cilaka ku kabodohan. Pangna hirup teh kudu pinter. Bahkan dina perwayangan ge kudalang sok disinirkeun dina murwa. Kembang sungsang si gotaka rawis wayang rep kidep purwa marwa winulan. Sosoroting kadia sang dewangkara, kadia sang yang letri. Kapajuti gembira imah-imah. Megaan cala sapu cuking gunung ana silokane kang dados ratu. Apanjang apunjung, apanjang iku jembar, apunjung iku duhur. Ratu kaceluk eka adidasana ma eka boten wonten malih ingkang nyasami. Adi tegasipun lingih saekang linuwih dasaiku 10. Nami ku jenengan sampun misuwur kathah naminipun sang Nilendra kaceluk ka awun-awun kakoncara kajana pria jujuluk adil palamarta lengah hinggilang kancana ngangomakuta pinu kasiri tinaretes ing sosoca asta gangga wiratanu perta asta panangan gangga iku banyu wira ararewong pinter tanu iku mangsi perta iku kalam. Tak kitu ciri jelema pinter. Aya leungeun, aya mangsi, aya kalam, curat coret, aya hartikeun batur nulis ngaranna. Geus jelema moal bisa jadi raja lamun teu pinter. Mahal teh kenanana. Tapi akibat bodoh. Sanajan leungeun aya mangsi aya pulpen aya pankarah kabararahe caremot tah leungeun akibat bodoh pangna hirup ulah bodoh walau bisin ilmu sanajan aya di negeri Cina mah sumuhun cenah Aden geuning mamang teu ngiring sae mara nah teu gaduh anak parawan aduh cenah Aden ai gaduh mah gaduh. Tapi duka cenah angkat hiteuna mah. Geus ayeuna mah minta tulung we supaya mamang bisa balik. Kapaksa atuh si Pati. Anukna dibikeun. Atuh saanuk we tah si mamang. Sareatna lamun eueuh anu keur operasi mah kadinya. Atuh moal bisa balik meureun. Sabalikna jadi udag-udag jelema dianggap jelema edan. Tah sakabeh Pati sakabeh para pengawa angkat deui teras-terasan ka unggal kampung. Anu akhirna kumaha? Dongkap deui ka Galeuh Pakuwon. Operasi di Galeuh Pakuwon. Sakabeh rahayat nu aya di Galeuh Pakuwon dilebetan ka masing-masing bumina. Beres ka masyarakat nu aya di Galeuh Pakuwon teras langsung karajana ka Raden Sumantri Adiningrat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih aya naon cenah ieu teh?
Mawi cenah ieu ada perintah ti raja. Pan parantosna tuang putra teh kaditu ngiring saya marah sanes masalah ngajaran kelom teh ya. Sumuhun. Tapi kirang utami jigana. Ayeuna mah punten we, bilih aya nu kalangkung, bilih aya nu kakantun, salah sahiji palayan. Sugan dayang-dayang di dieu aya nu teu aya cenah. Tapi ieu si sakabeh pongawa jeung menteri waspada. Kumaha teu lila teh jol angrum deui, meuni keukeuh ngajaran deui bae. Dijebeng-jebeng. Teu weleh sanajan dijebeng-jebeng ge teu asup keneh bae. Ai kolepat teh kingkin katingali. Punten Bapak. Ieu teh aya hukumanana, tapi katingali itu aya keneh hiji istri. Ya Allah, panginten hilat cenah ibu. Barang dipanggil eta kingkin. Gunung terena geneuk maleuk meuk maasa sirik. Dedeh teuing dina manahna sieun teuing majeuhna eta kelom kana peana. Duh cilaka. Angrum ibu mah sieun majeuhna. Ah moga-moga we ibu ulah tepi kalabah majeuhna. Panggil kingkin. Neng kula. Kunaon neng make teu ngiring sae marah. Jadi pasihkeun cenah ku ibu. Sareng abdina nuju teu pati sehat. Tah ayeuna mah kieu da parantos kapan laku Bapa. Jeung ieu teh aya hukumanana, kudu diajaran tetep ieu kelom teh. Sae cenah atuh. Nah barang dilebetkeun pean eta kingkin persis atuh. Teu aya sereg, teu aya gomblang, pas. Pariuk nimu kekeb kaget sadayana menteri. Ta inung terena cek nu bohong tema adatna teu kira-kira. Adatna kagila-gila barang ningali kingkin ngajaran selop. Mampus lu. Dedeh teuing majeuhna aduh Gusti kingkin ieu teh sangka bakal kapilih. Cek nu bohong teh mah lamun teh sakabeh pongawa duka dikumahakeun tak kingkin. Kudu parung cikuni waci kangkengan seraci mane tanjakan beraja musti taji malela betara karang ilmu banyu pancasona. Betara sang-sangah henteu sapu angin sapu inyuk bakal dikaluarkeun. Alus ieu teh pongawa. Petugas raja ti Banyu Resmi saking kuat. Teguh, kuat ngajagina. Tapi syariat upami henteu aya duka dikumahakeun. Sebab geus pinuh ku kakotoran. Dipencit, Pak. Duka dipencit, duka dikumahakeun. Tah maka ku sabab kitu kumaha anu akhirna permios sakabeh para pongawa tetep dijagi kaayaan dirinya. Maksud naon ieu sakabeh pongawa permios? Bade laporan. Karaden Anom yen eta kelom teh parantos aya Raksaat Production anu tiasa lebet sampeanana ka eta kelom. Kalayan rek nguningakeun upami teu lepat ka pungkur anu nyana kareta jigana pameunteun. Tah pala saderek sapanjang jalan pongawa gunem catur. Sadayana mokprok jodoh matepung bayu. Tapal Adam titis tulis ti Gusti nu Maha Suci cunuk kana waktu ninggang kana mangsa. Sakabeh bunga anu ammar watasuta. Ku kaayaan manehanana kahiji parantos lelah. Kaduana ku sebab bungahna teh mah parantos cita-cita den Anom teh mudah-mudahan jadi laksana. Tunduk kana waktu dugi ka nagara Banyu Resmi terasa kabeh pongawa pada lapor. Sakabeh pongawa kabeh kumpul. Kumaha hasil maneh di Gararawe? Alhamdulillah Gusti.
Muga Gusti teh janten bendu ku kakayengan Den Anom sareng bapa nu jadi raja. Alhamdulillah parantos aya. Abdi ayeuna saolah-olah laporan. Yen eta kelom teh parantos aya anu ngajaran oge cukup. Jelas disaksikeun ku sakabeh pongawa eta kelom teh cekap. Tah ayeuna mah sadaya-daya Gusti abdi ngan ukur sakitu. Di mana ayana? Di negara Dayeuh Pakuan. Anu aya di negara Dayeuh Pakuan. Putra saha? Putra Ratu Raden Sumantri Adiningrat. Jenenganana Dewi Kingkin. Jadi raja teh siap sadayana kabeh pongawa nu baris ngiring. Ibuna Bungah anu taya hinggana sumawana Raden Anom Satria nu kaset. Mun cara urang mah geus ngaput jas ngaput sagala-gala. Rahayatna oge ngiring meser acuk, ngiring meser sapatu, ku hoyong ngiringkeun panganten anu geulis jeung nu kaset. Saha nu teu hoyong atuh? Tah dilabah dinya sakabeh masyarakat iwati nunggu ngiringna ieu nu geulis ti Dayeuh Pakuan diiring ka negara banyu resmi. Anu akhirna kumaha ieu sakabeh pongawa nyandak eta anggean anu sararae, anggean anu mararaha, kacantikan anu sararae oge anu mararaha. Pokona mah rahayat mah teu kapesereun. Tah didinya geus kitu atuh Allah mah anu maha uninga. Pangna hirup kudu sobar teh. Kaselop-selop kakantun. Sababiahna teh kitu. Anu akhirna dasar atuh jodona ai pati jodoh mah sarua jeung pati teh bener. Sanajan dikulah kelah, sanajan diregangan kudu gunung tujuh. Diregangan ku rupa-rupa regang, dihalangan ku rupa-rupa hahalang. Teu aya atuh anu ngalalangkungan kana kekuasaan Allah. Sanajan ku rupa reka pedaya inung tere. Sanajan digogoreng etah Dewi Kingkin teu weleh laksana cita-citana. Tah maka ku sabab itu masalah hasud jeung sirik koma ka dulur-dulur boh ka kaum ibu boh ka kaum bapa sing dipake kasieun ulah nepi kalebah ngalakukeun urang sebagai manusia anu beragama Islam. Barang ieu sakabeh pengawa nyangakeun eta anggean kalintang sararaena sareng anu kalintang mahalna kumaha ibu terena aduh asal gagja jantung ieu mah angru mah komo dugi kalabah ngan henteu gogolencengan mah tete hampura cenah abdi hampura wayahna teteh biasa ngahampura dedeh teuing bener jodoh sarua jeung pati ibu sanajan dihalangan ku rupa-rupa hahalang sanajan diregangan ku rupa-rupa regang rumasa tah dilabah dinya ibu terena anu akhirna isin ka Kingkin angrum toh kitu keneh sumawana bapana dedeh teuing geulis hampura bapa
dana tewa qadilna kikal badri ajmala fadollat fuadi fil hawaki mudhalilah duh neng geuning teu nyana gelis lir bulan purnama jadi buah ati anak midedeh kabina-bina mun teu emut kana qadar tinang tos anak teh sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung qadar gulang guling we taden anom teu tiasa bobo teu tiasa naon ku hayang geura ka pendak sebab ai pongawa mada parantos dikintunkeun angean parantos ning sajero ning ngantos inu geulis kitu we ngahaleuang ngahariri dana tewa qadilna kikal badri ajmala fadollat fuadi fil hawaki mudhalilah duh neng geuning teu nyana galis lir bulan purnama jadi buah ati anak midedeh kabina-bina mun teu emut kana qadar tinang tos anak teh sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung qadar